budak anya. Ngubur naon eta? Heeh. Ampun budak teh. Engkeun ngubur ieu ya buah. Jeung naon dipelak? Heuh, jeung naon dipelak? Ya. Oca. Oh, apa? Wah, mana dah mau kemana-mana. Korek-korek culcel eta. Ayo nu panen kombi itu mah biasanya diborongkeun da. Da. Woi. Do. Buset. Ampun aing. Do. Waduh. Mana aja mah teh? Aduh. Goblok sanu gogoroan di luar sih ketrek-ketrek wae nyaho ternyangu. Masih mantong ke goblok gusan coba teh. Woi. Jelema teh aing keur nyangu ketrek-ketrek. Pedeng ye keur nyeupankeun sangu. Ah, iya enak juga mana kedengeran. Wacu. Aya naon sih teh? Tuk tak tek wae gandeng. Aya perlu cok lah. Perlu naon? Ah, ya biasa cok lah. Pusing. Jadi pusing wae. Aduh, ya mah gara-gara ini jeung aki-aki lah jadi para uyang tentu nama. Pas ya di wae ini jeung aki-akina teh. Lah, ampun dah lah. Pujeun euceu pusing wae. Ayeuna RT pusing jadi berjamaah meureun pusing di dieu. Oh, itu nama. Karena para ruyang tentu nama. Ayeuna gara-gara keran tuh, cok lah. Kunaon? Macet. Keran. Keren. Yes. Keren anu angkat berat teh lain. Yeah. Cuk. Keran cai. Oh, keren cai soan teh. Keren berarti angkat nu berat-berat. Aing jadi aing cuk keran eta macet. Eueuh sugan boga kunci. Kunci naon? Kunci Inggris. Ari Pak RT. Kan kunci Inggris. Jauh-jauh teuing kan di dieu teh pabuaran. Teh kunci Inggris. Jauh-jauh teuing atuh. Pinjem kunci Inggris. Kan di dieu mah pabuaran teh. Ieu ek nanyakeun itu ari ngombe anu saha teh? Anu si Haji lain. Oh itu bebeja aja aya nama euy. Ngombe teh. Duh, aing mah arabatan si Iding dasar dana bodong kemana teu ngarti aing jama baheulaan teh lah. Cok, kunci Inggris cok. Aing kumaha nya? Anu kumaha Pak RT? Jauh-jauh teuing atuh cenah minjem kunci Inggris. Kunci peran iya non si erek muka itu tuh duh hararese. Kieu tah ceu tah. Dah, naon deui situ. Kunci Inggris. RT. Aduh aing mah ujung jadulan teh hese lah, teu kunci geus acan aing. Itu ayo wah. Kunci Inggris mah. Nah, meureunan euceuk dangdanaon. Heeh, itu nama bener. Ari si budeg ka mana si Iding? Nah, mangata ka mana mun tadi teh eta rek tas ten keran di ditu tuh. Urang ka tukang mantu ka mana urang jelema teh ka mana. Musingkeun deh aya manehna mah kaopan kalaina salah wae. Udah nu budeg diajakan ngobrol. Eta mah. Nah, nyai manehna ngecebrak wae.
Bisa CRT malah aing mau melakukan buah teh nyaho ieu. Main anu bisa untuk melakukan buah padahal mah katumbung. Poho tuh mah pacul aya mak buah. Aku mah galina ieu. Hese pacul mah. Baik deh coba yang pacul lah. Tinggalna buah dinya ieu. Popo teh aingnya tadi mau melak buah tuh mah pacul mah galina. Ini pacul lagi di dia. Besok tunda di dia pacul teh. Wah, main kudu minjemnya ke CRT. Nah, ya uhnya CRT nanya. Pinjam pacul lah. Bara lagi goblok aki-aki mah. Ngoret acan dia. Anjir. Curi si amat ya. Sirum di ongkol lah. Ampun. Wah, aing poho melak buah. Oh, iya nak. Pacul nak. Jumlah CRT. Teh, aing jem iya tuh pacul. Pacul ding. Minjem iya, sana minjem bakul sih. Di mana? Melak buah. Minjem pacul teh, sama bakul. Melak itu aing buah, cek teh apa cenah pelakeun buahna. Sa anu ngomong bakul sih make ngobong dengan. Da inge pacul, dia rek minjem pacul, maksud. Bakul. Yo, pacul mah ge kos kieu doang yo. Gagangan oge. Nyawa kaki kemana aku gagang namurunan. Nah, daek lah ngeuseuh ge kos ieu. Aing teh minjem ieu teh, cuma tadi dengan bakul aing minjem pacul. Mana nu ngomongna. Pacul dia nah. Bener tuh teh mereka minjem pacul teh pernah kok aing gagangan. Aing kumaha ieu na kenyakelan hese duduk taneuhna. Ya sama dipake mangga henteu nya sabor kumana ya. Aya kos ieu. Aing minjem ongko meureun ngaberan ongko eta cenah gagangan. Aing yo we non. Nah, ieu meureun non nyeun gagangna meureun. Sabodo eta mah gagangan sabodo eta mah henteu. Aing. Oh tuh, aing balikeun deui ieu na paculna. Oh, man. Belum moal. Jor Oh, kayak nyusul berarti. Oke. Oh, aku melak buah lah. Ayo. Iya. Ayo. Yuk, gagangan aing cenah minjem pacul teh. Goblok si Iding mah ganggu wae aing keur ngoret rupa wae. Enggak main cuma teh geus dia naik melak. Si buah-buah. Mak diipuk gitu. Mau bener iya kayaknya. Goblok CRT mah aing ieu naik melak buah pacul kos kieu gagangan. Cenah dibantuan embung. Tapi engke cenah nyusul ka dieu. Aing hese ieu batan beko aing rukan teh kos kieu. Jadi lah engke meureun boga buah meureun aya ieu dar-darin. Kudu meuli aing ke pasar. Boga buah make ku aing CRT dibere tenang. Dia hiji di belah kidul. Rendengkeun. Mang Iding, eta keur ngubur naon? Woi, Mang Iding. Budak nya. Ngubur naon eta? Ampoy budak teh. Aing keur ngubur ieu ya buah. Jeung naon dipelak? Jeung naon dipelak? Tonton terus Badug Channel. Jangan lupa subscribe di bawah. Yeay!